Lo gitu dokter ngaduriksakeun anak ka aing coba aing teh gering coba kudu ngerawat jalan. Ngali aing di ieu ditelepon ku Obama. Naon sih? Pesen leupet. Si Marga teh keur wadukanan ngalapan jalan. Mana itu? Cip itu. RT. Gimana keur naon? Iya. Abi teh tadi teh geus dipariksa di rumah sakit teh. Cuman cek dokter teh cenah kudu rawat jalan, cenah jadi abi teh kieu ngarawat jalan itu coba aduh. Lain gitu maksudna RT. Terus kumaha tuh Maksud dokter teh berobat jalan, lain ngarawat jalan. Nah, abi mah di piwarang ngarawat jalan cenah saurna teh. Sia teh gebelah-gebelah teuing ngog otak.